Siap tuh kira-kira siapa? Siap. Mungkin kah? Sok itu tah. Sok ayeuna bandingkeun mending pamerek ti salaki teh gede, tapi salaki teh nyaah. Atau pamerek teh leutik tapi salakinya yang sedang-sedang saja. Wih, wih. Iya, malamun ku Allah kermejena diuji, ya. Kermejena diuji berarti kita teh harus tetap bersyukur. Iya mah ngeceblek wae kalau jadi salaki anu main pamerek leutik. Nah, uang itu makasih ya. Memang di kanan atau sekarang tempo tuh batu mana sedang di ngas mobil hari orang hal dia temen kanan gayung aja ayam kene di cikore nu kitu aya ada capok ku pengertian cabok ku ilmu nya ulah gitu diumpan waduh abang kene pamereng ngaleutik henteu mah perkataan teh aja empat mata kudu hati-hati teh awe mah lumayan da lamun ayeuna meunang keur sakitu teh eta teh teu beda wes seperti teh mek marelek naik 2 jam setengah teh pokona mah iya si mikir ini batu mah geuningan tuh segala hasil kamari we ieu kasalawatan geus henteu mah sekali dipake henteu mah sama kelek waktu ka kami ge hanya waktu ketika dikibing-kibing teh da udah hayang cara batur gitu atuh sing mikir sing hasil manis teh da eta keselawatan menikah genarna Gusti da udah hayang mereka cira nyeri teh kana teh da eta we mun salakina hasil mun sabar dipake henteu mah dideungeun ka gandengan gereja colek hayang kademungan ku kami da di jero baju kene sasalama ge kuatan dikieu-kieu da yang hiji si anu sing mikir manjen di lawin ge hayang cara batu nangkotan ka dikarenceng jadi nacolina oge ari uing mana ya kita mata make teuing kamari tina cici budak sudah entak we nanya bunya bu ini HP-nya da ka urang Cikoret mah balaleunghar amin ngan wayahna nih HP mata ku guru-guru urang teh jenengannya diinstruksikan urang teh untuk menutup aurat supaya naon salah satunya untuk menutupi perhiasan yang ada di dalam diri ibunya HP lain ulah make na ibu lain ulah dipake ku ibu higa ari kabareuling mah ari dipake kan ulah waka ditemongkeun ka bat lain ulah waka ulah ditemongkeun ka batur nya HP pakai kerudung pakai gamis supaya menutupi perhiasan yang ada di dalam diri ibu tong sok ditemong-temong ka batur lain kuna naon karunya kasih eta saha si eta teh si eta sabab si eta masuk ke kaupan lamun baturan dari kaseutik teh si eta masuk rada panas tiris kalau lamun batur geus ninggi-ningkat imah geus ninggi ditingkatkan mobil geus kabeli si eta mah langsung dibawa ka unggalan ka rumah sakit mata wayahna tutup campur jadi atau percuma salaki pamulikeun teh tamu salaki pamulikeun teh henteu percuma bu da tempoeun ka salaki ibu supaya nu pamulikeun teh bungaheun di mana sih ditinggalikeun anak di kamar gorowan jadi salaki teh bapak itu aya naon nah bapak teh tah gitu di kamar ya di kamar bermana jadi salaki teh aya naon dia di kamar ya di kamar lain di luar keur nu boga kitu teh keur nu boga mah rapia we kanya kalungkeun salah satunya mata kasok tutupan makanya jadinya yang terpenting orang pandai bersyukur alhamdulillah supaya mendapat nikmat dari Allah kita tetap bersyukur tandanya kita untuk memperkuat keimanan karena kita selalu ingat kepada Allah mau itu mendapat nikmat mau itu mendapat musibah idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila kita mendapat musibah dari Allah ujian dari Allah salah satunya kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi asal kita berasal dari Allah suatu saat kita akan kembali lagi kepada Allah belatruk kita jauh musibah eta teh sok ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi asal belatruk kita jauh inna lillahi wa inna ilaihi insya lain bedul lain pedus lain naon deh
lain anu sok dikolong sok biasakeun belatur kita jauh innalillahi wa inna ilaihi rajiun kakek-kakek anu sok sasarina keterbiasaan mah pengucapan seperti bedus sukar itunya teh sok kadang hese ngiceuna kan sok ingat kadang-kadang mah belatur kita jauh padahal kan tadi kudu innalillahi wa inna ilaihi rajiun belatur kita pohon kudu innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta mah husnul khotimah yang terpenting ulah dibalik belatur kita jauh ingat ka ustaz innalillahi wa inna ilaihi rajiun pas ditinggal teh abor-aboran bedul eta mah husnul khotimah gitu mah ulah dibalik yang terpenting ya salah satunya kita untuk memperkuat keimanan. Yuk kita selalu berzikir kepada Allah. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Insya. Yang selanjutnya selain daripada memperluas keilmuan, selain daripada memperkuat keimanan, tapi kita harus juga memperteguh kecintaan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ini salah satu pembuktian bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sesuai dengan pengharapan kita selalu dan nantinya sesuai dengan pengharapan kita, semoga kita semuanya diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya isi hari demi hari kita dengan selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa Bani Ya isi hari demi hari kita demi memperkuat kecintaan kepada baginda Rasul. Insya Allah diisi dengan selalu bersolawat. Alhamdulillah tadi pun ya luar biasa. Bahkan dari mulai pembukaan tidak terlepas dari keilmuan, tidak terlepas dari solawat kepada baginda Rasul. Sesuai dengan pengharapan kita, salah satunya kita ingin diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Meskipun kita cinta kepada pasangan kita, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Muslim sejati, mukmin sejati tidak pernah melebihi cintanya kepada dunia, tidak melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mukmin sejati, apapun kecintaannya, mau ke dunia, mau ke apapun, tidak pernah melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tancapkan di dalam diri. Ibu badan aros, masih kena cinta ke bapak budak? Hah? Sekali deh badan aros, jawab jujur dengan jero hati, anu paling jero. Cinta kan itu apa budak? Wow, hebat. Bapak masih kena cinta kayak nung budak, Pak? Alhamdulillah. Ingat, kita buktikan. Tapi ingat, meskipun emang benar keyakinannya, ya, meskipun benar masih cinta ke pasangan orang, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi saya yakin, anu diucapkan dia teh waduh. Naon sababna? Sabab orang yang masih dilanda ku cinta mah bapak ibu punten. Tongge palebah ayeuna kajauh. Kadang ayeuna mah tepangi sapoe ge beureum kadeuleu bentak kerasa. Kadang-kadang orang yang masih dilanda ku cinta mah mau minum teringat. Tah enak. Mau makan teringat. Mau apapun teringat padamu kekasih. Orang yang masih dilanda kucing, arek kolak ke iya masih dilanda kucing mah patuyun-tuyun. Dah, ayo oh iya tapi tadi teh tos hujan, nya anu dituyun teh si nyai teh kasewat goblok. Aduh, nyai embis, iya. Nah, sabana masih dilanda kucing. Aduh, ayo atuh ugah pasti ugahkeun teh kakemat dilakukan anu disada. Cek aduh, nyai entut iya. Kunaon sabada pasal masih dilanda kucing tak ayeuna cenah dia teh ditanya teh bapak ibu masih kena cinta arek tolak ka dieu patuyun-tuyun teh jeung bapak budak.
Iya masih anu dilanda ku cinta mau jauh patuyun-tuyun. Yuk pan kumaha. Bapak, kakuan. Ayo atus teh. Nah masih dilanda ku cinta, masih cinta kamu budak teh. Ari baterai dibawa pun jadi salakina teh. Hei poek, hei keur. Oh sewat kebuk bapak kubisnya teu nulung sedeh. Aya keneh merenya aku jadi salakina teh balik deui sabari di korongan. Ayo atuh teh hudang. Pasti hudang dan teu kakemot timbah tukang aing dosa cekuk jeung nyatu bisa. Ngadok dina ge tutut ya. Mantap beda. Oh ternyata orang mah geus eueuh rasa cinta kita yang sesungguhnya sempurnakanlah kepada Allah dan Rasulnya. Insya sempurnakan kecintaan, perkuat keimanan, dan perluas keilmuan. Salah satunya sesuai dengan apa tujuan kita pada malam hari ini. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terapkan juga keilmuan di dalam keluarga, perkataan-perkataan yang bagus. Sekalinya meskipun sok biasa terlupakan, sok papopohokeun seperti tadi ya, ucapan-ucapan seperti tadi sok biasakeun hek tong sok disebut nu buruk. Kadang-kadang kaluang digitu mah aja lamun penerapan arek penerapan keilmuan da kusaha bisa sarina tara beureun ngucapkeun salam nu jadi pamajikan teh ari salakina keur nangunyar teh dina nanti di tengah imah teh teruk-teruk meureun ari aya ibu geus beres talab ilmu nya ka ayeuna contohna meureun arek ngamangkeun ngucapkeun salam cenah arek ngucapkeun assalamualaikum wah jatem jadi salakina waalaikumsalam warahmatullahi pas diplopukakeun batok teh pamajikan geus sabu burung jangan teh Cepura mah arek di pamajikan, arek di sema, dimanapun, ya, di saha oge, ngarana ucapan salamah, menjawabnya itu adalah hukumnya wajib. Ternyata kita asal sana karena mah gitu. Maka biasakan dari mulai detik ayeuna, menit ayeuna, aplikasikan, amalkan, insya. Contoh seperti ayeuna orang lawan sepengamalan di dalam keluarganya, contoh seperti ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha jawabna? Kabur.